Hari gini anak muda ulang-ulang juga sampai jualan. Anjir, bola gapisan maneh Panglima. Di sepeda nang jam 1 maneh. Ih, atuh ieu mah urang tingali woto tajok nagen tuh sae teu juga beungeut didinya. Cih, nah maneh kakak ngecehan beungeut urang kayak disaruakeun jog sepeda. Ih, da bener ieu jok. Ieu mah sepeda ieu mah juga beungeut didinya. Ih, salu kakak leuwih ngecek kan. Baelah aing beungeut aing juga jog sepeda ge. Nu penting mah urang rek pinjemnya sepedanya. Moal diinjemkeun bisi teu dipulangkeun deui. Ieu mah woto keneh sepeda nagen. Wah, sih korek pisan ke. Pinjem sakedeung. Buru ke. Urang aya ngajalan Woto keneh anyar. nyaah. Halik sakedeung. Sakedeung takanya dagoan di dieu. Duh anak muda, kade atas sepeda woto. Heeh, sia teh meni berwit-berwit ting ke. Pinjemlah sakedeung heuh. Aduh, eta si anak muda malila kitu nginjem sepedana. Coba eta sepeda nu si Marabig. Ingat bebejak heula bisa obroleun. Ma, duh aing ge. Nah, tuh siap Panglima, datang-datang menyebutkan aduh. Ieu sepeda